Abah rek mendara video deui kayaan di daerah Ranca Bolang. Abah bade video nu kayaan di Ranca Bolang. Tinggal keluargi-wargi dulur-dulur. Nah, ieu anu ngaran kolam Ranca Bolang teh katingali keluargi-wargi. Tah, Abah rek asup. Kolam Ranca Bolang, tinggalan Abah kukelilingan di pinggireun tol. Tingali kolam retensi kebun raja Ranca Bolang tinggalan. Tinggal. Biasa mah ieu teh dipungsikeun jembatan ieu teh. Ayeuna mah ditutup, tinggalan katingali wargi-wargi ditutup. Abah katingali. Tinggalan. Ieu ngaran kolam Ranca Bolang teh. Retensi perkebunan raja Ranca Bolang. Katingali wargi-wargi. Abah ayeuna aya di dieu katingali walong. Wapurana. Aya di ditu. Abah rek nemongkeun gambar, nemongkeun video. Ulah hilap ka wargi-wargi, kasayan ibu, kasayan bapa, parantos sartifikasina ka Abah. Alhamdulillah ku Abah ditampi pisan. Mudah-mudahan sakieu keur sasi saum. Mudah-mudahan ulah nebikeun ka batal. Pameng urang teh kagok atuh wami urang ngasukur sia-sia lamun karek 12 dinten tos atosan mah atuh. Mudah-mudahan ibadah urang teh kasayan urang teh ka dina dasi saum teh boh sunatna, boh wajibna, mudah-mudahan sing menang pahala anu sampurna dijadikeun ganjaran wajib. Sunatan tahajudna, puasa sunatan tarawehna, sunatan hajatna, tobatna di waktu-waktu nu tertentu teh. Kurang menyaring eling rekes sama Yang Maha Kuasa supaya dihapunten sama dia kalepatan urang sadaya. Kugusin Maha Suci urang merekes we ka Yang Maha Kuasa, rekes we ka Yang Maha Agung. Urang sebagai umat muslimin muslimat urang saling doakeun, urang saling bahagiakeun. Mudah-mudahan sing menang pahala anu satimpel jeung kasayan ibu, kasayan bapa, kasayan pemuda. Alhamdulillah Abah teh keur milari saneat. Abah teh mudah-mudahan we sing kemenang kabarokahan wargi-wargi atuh Abahna sing disarehatkeun, wargi-wargi atuh sing sarehat sapapaosna. Ulah aya ririwit barawit halangan harungan sing diparanyangkeun uswa kengeng kabarokahan, kengeng pahala sakieu dina sasi saumah. Bulan pinuh ku berkah, pinuh ku kasayan. Mudah-mudahan kasayan ibu kasayan bapa teh sing kengeng babales anu satimpel sareng kasayan ibu kasayan bapa kengeng pahala anu sampurna. Da urang mah dua timunajat rekes ka Yang Maha Kuasa sadiring sarentak saparipola teh. Mudah-mudahan urang badanna sing sehat, pangabutuhna sing kacumponan, sing dihasilkeun permaksadanana, diwuwuh ku kasalamatanana. Nu penting mah urang mah badanna sehat, pangabutuh kacumponan. Da sami nu kaya jeung nu miskin kabungah jeung kasusah mah teu jadi jaminan. Mudah-mudahan we urang mah rekes sama Yang Maha Kuasa saos rezeki anu pas-pasan ge sing barokah, badanna sing sarehat, ulah aya riwit baweut halangan harungan, urang kalihna sing saroleh, rumah tanggana tumarima apa adanya, ulah loba paceksokan. Urang teh tumarima we apa adanya. Abah oge keun we nu penting mah ulah aya gangguan, ulah aya ririwit, ulah aya barawit. Data saeutik jalma mah mun kudu bere ririwit barawit mah bingung kasusah teh. Saos nu kaya nu miskin ge dibere ririwit barawit mah aduh bingungna kasusahna ge lain tanding. Geus mah aya bandinganana. Kabeh teh jalma mah bakal naon cager bakal gering, nu hirup bakal maot. Sabab jalma mah jodoh lara pati bagja cilaka eta urusan manusia. Ngan urang mah rekes we munajat ka Yang Maha Agung, ulah nepikeun ka oba ririwit sareng barawit halangan sareng harungan.